ilmu nomor aya eta ajola-ajola teh Gusti pasca abdi waktu kalam dunya dan cuma dina eta keterangan bahasana teh rek naon kumaha balik ka kalam dunya aya sedekah itu. Jadi redaksi kata nate, redaksi lapat nate, kalau nek naon maneh kalam dunya ya memang yang ngebahasakan ibadah, tapi yang memang sodako kasihkan ibadah, tapi bahasa cek ketamain kurang yang sodako. Berarti nyambung jeung hadis nu sejen nya idza matamnu adama il qata amalu ila min salasin sedaqatin jariyatin kata. Di mana jelema maut bakal pegat kecuali sedekah jariyah. Lamun urang pernah ngajariah, misalnya urang pernah mere bata, mere semen, mere pasir atau teu boga mere tanagana, buat anak mere pikiran. Tanagana urang berekeun gitu tah. Urang teu boga duit, urang nyumbang. Urang mana saja jadi bangunan jadi mono ieu selama kalau kita jadi terus untuk ngaji para orang kabeh kebagian karena di kuburan di sini ya pahala ngaji para orangnya 20 orang tak berekeun sepelegan kuburan teh ngaji geus maot ya pahala jelema maca Quran da maneh nyumbang keramik tah berekeun ieu terusnya masyarakat selama eta misalnya bangunan teh selama ayat terus dikalikeun jeung jelema nu hadir dikalikeun jeung kegiatan ibadah lebih pakai terus we eta dihayangin artinya di alam kubur eta kabeh dihayang ka alam dunya hayang sampai diharanyakeun boro-boro nu ahli masyarakat nu ahli ibadah kahayang ka dunya sedekah yang ibadah tahu orang masih kena harap kena ieu tah kesempatan emas ulah disia-siakeun dah jakal makan deui kecuali hanjakal ti heula eta hanjakal ti heula aya hanjakal ti heula hanjakal hareupeun hanjakal ti heula teh ti heula ieu ka suruh kemudian hanjakal ti heula kok pan deui moal ka suruh hanjakal ti heula nya paneuring bisa jakal napak kurang dan napak kurang itu teh naik teh kana teh ku ibadah nangka kunon napak kurang leuwih tapakur saja leuwih hade tibatan ibadah geus pluto sabab efek kana nambah keyakinanna itu leuwih hebat tibatan napakur sebenarnya eta kalau tadi orang apa orang gak bakal motif, efeknya naon? Efeknya dari ibadah, dari baca Quran, tinggal efeknya tapakur itu tak. Tapi kalau menjelma ibadah itu tanpa tapakur bisa orang tanpa ibadah. Itu. Tapi menjelma tapakuran juga apa tapakur terus bakalnya terus kayak mana terus ibadah bakalnya sebab sering tapakur. Ya, paham. Mudah-mudahan orang sing di dijernihkeun pikiran orang sakeun atau orang sadarkeun bahwa hirup dalam dunia teh eta mah jangan pekelkul bekel kamar mah jadi ibu sing fokus sing bisa ibadah sing fokus kana hiji nu penting bisa ibadah teh bakal penting eta dibere beunghar penting bisa ibadah dibere miskin penting bisa ibadah dibere sehat penting bisa ibadah sehatna dibere geuring penting bisa ibadah restoran penting bisa ibadah karloba batur penting bisa ibadah rek situasi kumage sing bisa jadi ibadah fokus na ka dieu dibere beunghar jadi masalah penting bisa ibadah beunghar diberi miskin dia jadi masalah penting bisa ibadah miskin diberi sehat dia jadi masalah penting bisa ibadah diberi gering dia jadi masalah penting bisa ibadah itu fokus kadinya bekal Allah
Bismillahirrahmanirrahim.